Kang, ya eta teh lamun urang mau motor kudu boga SIM urang teh. Nya tuh udah boga SIM. Lamun teu boga SIM kumaha Kang? Menang teu mau motor. Ai teu boga SIM mah sebenarnya tenan naon. Ngan cek aturan mah sakumna nu mawa motor kudu boga SIM. Eta ngaranna taat peraturan lalu lintas gitu. Terus lamun anu dibonceng kudu boga SIM teh? Ya terserah. Rek boga SIM heuk teu gitu naon. Ngan alus mah boga SIM bisa kana motor mah. Kan sanu apa? Ke di jalan sekali ewang mau motorna. Berarti. Nih, engke ieu motor pangaluarkeun nya. Akang ek HCMN lah. Kumaha Kang lah, ulah ku abi. Nah, aku naon? Pan abi mah can boga SIM Kang. Pan cekarang ya tadi lamun can boga SIM ulah mau motor gitu kan?